Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Ki Leuksa. Atuh ieu dongeng para mitra etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh para wargi anu mulya nu sami-sami ngabandungan dongeng di Mang Jaya official ieu Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Kalayan atas nami admin sareng kru di Mang Jaya official ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anu mangkin lami seueur bae para mitra anu mika cinta dongeng nyaeta rupinanya nanti sono ka Mang Jaya nalika ngadongeng kapungkur para wargi ayeuna mah mung di bersihan atanapi ieu kaset kapungkur para wargi menuju masih kene bulak balik kaset nate para wargi janten masih kene bulak balik gitu ya dan sapalihna terus dibalikeun gitu kaset zaman kapungkur ieu Mang Jaya terus terang para mitra ngagunakeun kaset tilas para wargi sadaya kaset tilas saya dipupus heula terus didamel naon teh diisikeun kana cariyos nyamung Kasarung Kasayang Maung nganggo saya 30 para mitra margi saya 30 setengah jam panu pami dongeng langsung di setengah jam udah dibalikeun gitu nya nganggona saya 30 gitunya para mitra aya saya 45 sareng saya 60 kaset zaman kapungkur gitu para wargi mangga atuh ayeuna dongeng judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Ki Leuksa dina bagian ka-16 urang teraskeun wilujeng dadangu. Para mitra sadaya mangga urang lajengkeun deui hanca nu katunak cariyos nyamung judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Ki Leuksa. Etang-etang hiburan pangbeberahmana sakali di dongeng teh mung saukur hiburan para wargi sadaya. Mangga urang lajengkeun wae dongeng enteng nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Ki Leuksa. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Para mitra anu mulya, kocapkeun harita teh Mbah Suri sareng pamajikanana teu waranieun nyarita deui. Duanana pating polohok bari ngadedengekeun sora angin anu ngaguru. Horeng harita teh sapeuting rejeung. Bareng pisan jeung runtuhna karaton Prabu Anom Lokawisesa. Gara-gara Nyi Rustiah ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Teu kungsi lila antarana rieg. Hima Mbah Suri karasana ingeung jiga nu diendagkeun kulini. Di luar sora angin teureun-eureun, mata ketir mata paur. Kubilam sini jeung ku Mbah Suri kadarengeun, aya sora nu pating jerit jeung pating koceak menta tulung. Ari imah aya nu ngageber teh kaandagkeun ku angin beuki lila, beuki tarik. Di kamar panyepian, Mbah Suri kadenge brongbrang sora parabot baburantak. Sieun-sieun kapaksa Mbah Suri nyelang heula nempo ka kamar panyepian. Hari pamajikanana telu deungeun cicing di tengah imah sorangan. Deregdeg harita nuturkeun ka Mbah Suri. Kep nyekel kana leungeun Mbah Suri. Atuh jadi ngantai duaan jiga nu lolong jeung nu torek keur laleumpang. Teu lila duanana geus terepi ka kamar. Barang serog teh lapisan kaayaan di jero kamar. Geus paburantak ayang-ayangan. Atuh puguh we Mbah Suri meuni colohok bengong bari bilam sini pok nyarita kieu. Ulu-ulu, ieu teh kunaon Abah? Moal Gusti Prabu Benu mah kitu, Bah. Eta geuning sasajen meuni pabalatak kitu. Ceuk bilam sini bari tetep nyekel kana peupeuteuyan Mbah Suri. Ari Mbah Suri pok nyarita bari panon molotot kana sasajen anu paburantak. Nya teuing atuh Abah ge teu nyaho ari kieu kaayaanna mah. Ngan ceuk kira-kira mah tangtu Gusti Prabu teh nuju Benu ieu teh. Ceuk Mbah Suri rada ngadegdeg. Da puguh sieun ari bilam sini can wakane malan. Lantaran di jero imah aya nu ngaborobot. Kabeg duanana ngararenyag ngan teu sirikna ngagurubug. Leos Mbah Suri muru ka tengah imah bari anger alit-alitan duaan jeung pamajikanana. Barang serog ka tengah imah duanana kawas tadi tinggal renyag. Bari colohok bengong mata simeuteun.
lantaran kata rempok jelas pisan pamikul imah nages potong malah di tengah imah pabalatak bubuk kenteng jeung kaca nu pareupes. Nempok itu pok Basuri ngomong lalaunan ka Bilam sini. Ulam sini ulah cicing di dieu bisi imah na runtuh. Ayo buru-buru bisi katinggang manten. Keun bae barang-barang mah tong maka diurus ayeuna. Urang nyelametkeun awak we heula yu. Cek Basuri bari leos kaluar ti imahna. Dituturkeun kudu jadi pamajikanana. Sanggeus kaluar ti imah gancang ngajauhan bisi katinggang ku kai nu parotong. Tekung silila antarana hiuk angin ngagelebug tamah tari. Reket, rekot. Imah Basuri disarada sarta teka nyawan job. Breng para mitra sadaya. Kenteng imah rabang haliber kabawa ku angin. Terus muter di awang-awang jika ku angin puyuh. Basuri jeung Bilam sini teu bisa nanaon kajabati molotot bari ngadegdeg. Sedang tatangana barang ngadarenge sora nganu gaguruh jeung ting borobot sora imah Basuri nu runtuh. Kabeh ting korejat harudang. Terus keluar muru kalebah imah Basuri. Mimitina mah ukur hiji dua nu datang teh, tapi lila-lila mah beuki loba nu lalajo ngan taya nu wani deukeut lantaran sieun katinggang genteng anu rabeng di awang-awang. Munang sababaraha jongjongan mah para mitra. Sararea taya nu nyarita sakur nu araya di dinya ngan bati colohokna we. Lalajo imah Basuri jiga nu diawut-awut ku raksasa. Heuleut satengah jam ti harita, jep sora angin jempe malah ngadadak jadi ti iseun. Kaayaan harita terhe comrek, lirga angkat tincak cek paripaosna. Imah Basuri geus teu bisa disebut imah, lantaran kali gunukan kai-kai nu geus parotong tepung. Bubuk kenteng pabalatak disakurilingeun pakarangan. Ari geus teu aya nu dipikasieun mah rob nu lalajo teh, ngadareukeutan menipa heula-heula bari sing araleuh sing arulu. Kabeneran di dinya eta riungan teh. Si Sarim geus hadir ngaluuhan kana kajadian nu matak pikareuwaseun Basuri. Bari ngadeuketan lalaunan pok si Sarim nyarita ka Basuri. Bah, madaramang sadayana? Meni reuwas abdi teh sok sieun abah sareng bibi katinggang kabugburugan ku imah runtuh nanging salamet geuningnya. Cek si Sarim bari ada nyerengeh atuh Basuri meni atoheun nempo si Sarim nyampeurkeun teh. Pok nyarita bari nepak tak-tak si Sarim. Eta geuning jang Sarim ka dieu. Syukur jang buru-buru datang ka dieu. Ka abah, puguh abah teh meuni teu puguh rampa wakat ku bingung. Jeung reuwas babakuna mah deui. Aya deui lini puguh di imah abah teh jang. Cik tulungan jang Sarim abah teh ieu. Kudu di mana nya sare-ari abah ieu? Mangka geus kacida peutingna ieu teh sedang imah abah ngan tinggal tumpukan kai pantes we dijieun suluh ieu mah. Cek Basuri bari ngalengis. Si Sarim pok nyarita sembung ngece. Nama ke kudu bingung segala balah. Teu kudu sare da sakedeung deui ge subuh, mending ngobrol we ayeuna mah. Hitung-hitung ngemitan bangke imah. Nah, ya kejadian aheng-aheng teuing nya. Cek si Sarim nyaritana ditungtungan ku ngaheheh seuri. Barang tamat si Sarim seuri, hiuk aya angin meni ngaguruh. Telila cakakak dina tumpukan bangke imah Basuri aya nu seuri. Atuh para mitra sadaya. Sararea nu aya di dinya ting gurubug bakat kureuwas. Malah teu kudu diparentah ret sarereana rempo. Kana tumpukan bangke imah nu kacaangan ku cahaya bentang. Padang breh teh lapisan aya nu ngabelegedeg jangkung badag, jangkung leuwih luhur. Saeutik tina suhunan imah. Nempo nu ngabelegedeg kitu buriak nu ngariung bangke imah teh lalumpatan pagana si Sarim ge teu cicingeun deregdeg lumpat ti babaranting. Teu noleh ka Basuri nu keur colohok bengong, lumpat sakalumpat lampet ceuk paripaosna. Tunggu dirarud catang dirumpak teh sanes bobodohan, bakat ku sieun-sieuna. Atuh para mitra sadaya, bari lumpat si Sarim gogorowokan, sorang ngajerit jiga nu kasieun, sieun minuhan kabeh lembur cikarancang. Aya buta hejoy. Aya jurig buta. Aya jurig buta hejoy. Cekna bari notog-notogkeun maneh nuturkeun batur nu geus lalumpat leuwih ti heula. Atuh para mitra sadaya. Sakilat oge
jalma-jalma nu tadi ngarariung di eta tempat geus kalabur kabeh. Nu tinggal ngan Basuri jeung Bilam Sini colohok ngemang kadu ari nu ngabeleg-beg jangkung badag teh tayalian ti Raja Siluman Buta Hejo nu ku Basuri sok disebut Prabu Anom Lokawisesa. Barang nu ngarariung geus kalabur kabeh mah para mitra. Cakakak atuh Buta Hejo seuri sora ngagerem matak menihan daruan, matak maruringkak bulu punuk, sapangeus lemur cikarancang ting purungkut bakat susieun. Sakabeh jelema kasima anjing jeung ucing ting puingis, doma jeung kuda sarepa, hayam entog soang jeung meri ngagilibrig. Teu baranieu disarada kabeh kalinih ku Sima Raja Buta nu gagah rongkah nandingan gajah. Teu lila para mitra sadaya. Siluman Raja Buta Hejo nyarita ka Basuri, sorana ngagerenggeng eundir handaruan. Suri, kunaon sia kalah ka ngadeg-deg kadatangan ku aing ha? Licik sia mah. Teu kawas ari aya pangabutuh meni Gusti deui sia. Ka dieu sing deukeut sia Suri, aing rek nanya ka sia. Cek Prabu Anom Lokawisesa bari nulak cangkeng para mitra sadaya. Matana molotot meni hurung siga mata maung tutul. Beuteung nu bangir buburialan jiga beuteung ulam kawung nu keur leumpang. Basuri meni pias bakat ku sieun. Suku asa napak asa henteu. Gado norok tok jiga nu kabulusan. Sakujur awak ngadeg-deg lir nu muriang panas tiris dadak-dadakan. Sanajan sieun pok Basuri nemalan bari bru nyuuh kana taneuh. Pujur nyemplong siga nu sujud. Dampaleungeun duanana direngkepkeun sini ngacung luhureun sirahna. Aduh Gusti Prabu. Sewu babandu laksa duduka sadayana nyangakeun kagamparan Gusti Prabu. Saur paripos nyangakeun bohong teuk-teukeun ti kogorok-gorokeun. Jisim abdi teh pun Suri rumaos kirang tata, kirang titi, kirang duduga priyoga. Kirang hormat tiasa enga-enga ngabagiakeun ka salira Gusti Prabu Suri. Namun sok sanaos kitu. Sanes hartosna jisim abdi bengkok semah ngijing sila ti salira Gusti. Jalaran jisim abdi teh nuju meunang karewas nu taya papadana Suri. Dugi ka jisim abdi teh teu tiasa enga-enga ngahormat ka salira Gusti. Nuju sewak upami nuju sewak teh mah. Sumangga jisim abdi nyangakeun semaha pangabaktos. Mugia katampi ku salira Gusti Prabu. Kalihna ti eta sumangga sagala rupi kasauran Gusti Prabu bade diestokeun pisan ku jisim abdi. Cek Basuri para mitra. Bari jungkal juralit nyemah nyiuman taneuh. Ari bahla Bilam Sini meni ngadeprak namru dina taneuh siga teu boga tulang. Awak leuleus taya tangan pangawasa. Bakat ku soak-soakna lantaran kakara harita nempo Prabu Anom Lokawisesa. Nu bungkeulekan bari nulak cangkeng sedeng Raja Siluman Buta Hejo pok nyarita deui. Sia teh ari ngomong mah alus siga nu heueuh ngawula ka aing deui. Tapi kunaon sia mere manusia nu matak ngaruksa ka nagara aing ha? Naha sia teh hayang ngancurkeun nagara aing? Atawa memang sia geus hayang pindah ka nagara aing? Jawab sia Suri ku sia ayeuna keneh deui. Aduh, pisan jisim abdi gaduh emutan anu sarupi kitu. Sareng abdi mah teu rumaos masihan caos nu matak ngareksa ka nagara salira Gusti Prabu. Ampun, teu rumaos jisim abdi mah Gusti. Cek Basuri beuki mineng we nyemahna meni acong-acongan. Cigana teh bakat ku hayang dipikarunya ku Siluman Raja Buta Hejo. Hari Raja Siluman Buta pok ngomong beuki galak. Naon? Gagabah sia nyarita teh. Make jeung teu rumasa sagala rupa. Suri, dengekeun ku gegeber sia. Nagara aing jeung sapangeusina hancur gara-gara manusia nu ku sia dijadikeun. Seba disadiakeun
keur aing teh. Karaton tempat aing senang-senang paburan tak rata jeung lemah. Panjara besi hancur jiga bubur tulang. Anak aing cacad potong sukuna sabelah katinggang imah. Jalan-jalan raruksak taya nu nyesa. Wangunan-wangunan pasar, wangunan olahraga, gedong bioskop, jalan-jalan aspal hancur, jeung sakabeh wawanungan di negara aing ruksak sia. Tah, sakabeh karuksakan nu tumiba ka negara aing teh, kabeh gara-gara sia, Suri. Ayeuna aing ngahaja, datang ka sia kalayan teu dionang, maksud aing rek menta pertanggungan jawab di sia deui. Awak sia jeung pamajikan sia ku aing rek dileg-leg bisa huapkeun ayeuna kene. Hayo ka dieu sia Suri ka dieu. Cek Raja Siluman Paramitra. Saha jelema nu daek disamualkeun. Emangnya apem. Paramitra sadaya. Nya apem mana-mana nya teh saya sia samualkeun. Aduh ampun Gusti. Cek si Raja Siluman buta bari calawak nemongkeun sihung anu ranggeteng 3 gilaeun. Matana hurung Paramitra sadaya. Manibuburilakan siga lampu disko nu kacida gedena. Basuri jeung pamajikanana meni wer-wer kiih bakat ku sieun jeung soak. Ari ngadeng rek dileg-leg mah bari teu weleh ngadeg-deg Paramitra sadaya siga nu kabulusan lir jelema muriang panas tiris. Kumaha tu Paramitra sadaya cek Basuri. Harita Basuri ngajawab bari ngadeg-deg lir anu muriang panas tiris. Aduh, Gusti Prabu nu sae manah. Mugi salira kersa masihan waktos we ka jisim abdi kanggo milari deui jalmi nu dipundut ku salira Gusti. Jisim abdi teh hoyong tepang heula sareng hiji jalmi nu parantos masihan alas ka salira. Taasa bumi jisim abdi parantos teu tiasa nyangakeun eta jalmi ka salira. Sumangga jisim abdi bade masrahkeun badan sakujur ka salira Gusti Prabu. Kitu tak Gusti Prabu? Cek Basuri bari lumengis. Sangkan dipikerunya ku Raja Siluman buta hejo. Lir budak Paramitra sadaya nu ngahelas. Nyaeta kabapana tawa ka indungna hayang dipikarunya kulantaran menta jajan tea. Nyempo kalakuan Basuri kitu pok Raja buta nyarita. Jadi siarek niangan deui gantina nya. Saha ngaranna nu geus mere panyakit ka aing? Jenenganna teh Itok Gusti Prabu. Urang mana si Itok ha? Jeung naon pagaweanana? Urang Cihanyuang anjeunna teh Gusti. Dupi padamelana teh tukang moros satu leuweung si Itok teh Gusti. Ku aing dibere waktu. Tapi teu meunang bohong ka aing sia. Si Itok kudu beunang kalayan kudu dianterkeun ku sia ka nagara aing. Ari sabab sisa kunca jeung sisa kunci tukang nyolotkeun manusia hakaneun aing keur garering deuleu. Panas tiris sia. Teu bisa hudang-hudang acan. Dikarimun we di sarung deuleu. Kapaksa lamun sia rek seba ka aing kudu dianterkeun ku sia ka hardi. Cek si Raja Siluman buta hejo bari molotot. Kan tenan kahartos mah Gusti Prabu. Sumangga sagala kasauran Gusti bade diperhatoskeun ku jisim abdi. Sareng teu hilap hatur nuhun kana sagarupi kapercendenan Gusti ka jisim abdi. Syukur lamun sia ngarti. Tapi awas, lamun teu hasil tan wane dihakan atah-atah sia ku aing. Moal disesakeun sok sanajan kuku na oge. Dengekeun ku gegeber sia. Ieu caritan aing moal bisa dicabut deui. Ceuk paribasa cinuh geus ragrag kana taneuh moal bisa diletak deui. Kaharti heug aing rek balik. Kalayan moal datang ka dieu kajaba lamun saya gihakanin anu ngeunah keur aing.
Cik Prabu Anom Lokawisesa para mitra sadaya. Les ngalengit teka tempo deui. Bah Suri nu masih keneh nyuuh dina taneuh canyahoeun. Disangkana si Raja Buta siluman teh aya keneh. Cong nyembah bari nyarita. Aduh, atur nuhun abdi Gusti. Abdi masih keneh di paparin waktu sareng sumangga ku jisim abdi bade di sayogikeun. Diestokeun pisan katuangan raos. Asa salira ke sasumping we ka rorompok jisim abdi. Cek Bah Suri bari tetep nyuuh para mitra sadaya. Kana taneuh manehna ngadaguan jawaban salila-lila nepi ka punuk ngarasa cangkeul bakat ku kesel. Lantaran lamun seug aya keneh Prabu Anom Lokawisesa manehna teu wani cengkat. Seram karasana ku manehna. Sanggeus lila kesel karasana, meunang kira-kira setengah jam nongeng ngadaguan jawaban. Goloprak dina tumpukan ruruntuhan imah aya ngagoloprak bari disada. Silih rengan, korejat Bah Suri cengkat ret kanu keur silih rengan. Barang breh tete lapisan aya anjing menirayap keur marulungan dahareun nu pabalatak dina taneuh. Barang nempok kitu pok Bah Suri nyarita sorangan bari neuteub ka anjing-anjing nu keur silih rengan. Walah. Tetela. Geus balik Prabu Anom Lokawisesa teh. Duh rugi we aing mah yeuh nyemplong salila-lila. Paingan teu aya jawaban. Atuh ari geus balik mah. Lam sini. Hudang sia montong nongeng we da Gusti Prabu na ge geus balik euy. Ceuk Bah Suri bari noea kana punuk bilam sini. Nu masih keneh nyuuh dina taneuh. Barang geus digeuingkeun korejat bilam sini hudang bari gigisik. Pok nyarita bari panon molotot kana tumpukan bangke imahna anu ngabubrug. Uluh-uluh Abah, nano baloba teuing anjing teh Abah? Rek digarawe naon atuh anjing teh nya? Dararasaan kuring mah di dieu teh lembur teu loba anjing kawas kieu. Nah anjing ti mana nya Bahnya? Cek bilam sini bari noe leungeun salakina. Atuh pok ku Bah Suri ditembalan. Bari rada reuwas manehna ge lantaran tete lapisan anjing-anjing teh ngalobaan. Malah beuki disidik-sidik beuki loba cigana teh. Nya. Anjing nanahaon atuh loba-loba teuing buah-buah jurig eta mah. Beuh. Cilaka urang teh yeuh. Beak diharakanan gerebana teh yeuh. Ku anjing jurig yeuh. Kudu kumaha tu urang teh nya? Cik Bah Suri bari panon tetep melong ka anjing-anjing nu kalah beuki ngalobaan. Ari bilam sini pok ngajawab bari ngadegdeg. Urang Kajang Sari me atuh Bah da sieun kuring mah di dieu oge. Bisi dihakan ku anjing mangkaning sakitu lobana. Naon? Sieun dihakan anjing. Lain dihakan anjing tapi dihakan ku anjing. Heueuh nya atuh. Kajang Sari lah. Urang Kajang Sari me atuh lah. Sieun. Cek Bah Suri bari terus ngaleos dituturkeun ku pamajikanana. Ari nu dimaksud rek muru ka imahna bisi Sarim. Lantaran imah Bah Suri geus hancur. Tekung silila Bah Suri jeung bilam sini geus tarpi ka imah si Sarim. Datang-datang pok Bah Suri pupuntenan. Punten. Yang Sarim. Punten. Rim. Cek Bah Suri bari ngajanteng hareupeun panto. Ari si Sarim teh hese di geroan teh. Da puguh. Teu bari sasare lantaran masih keneh sieun ku buta. Tapi nu pupuntenan can waka ditembalan diantep we heula. Lantaran bisi jurig nu nyiliwuri setan nu minah rupa. Bah Suri pok pupuntenan bari ngetrokan panto. Punten. Jang Sarim. Geus sarare ujang can. Cek Bah Suri ngomong rada tarik ayeuna mah. Lantaran ngarah kadenge ku si Sarim. Ari si Sarim barang ngadenge nu pupuntenan siga Bah Suri pok ngajawab. Tapi can wa kamukakeun panto anger we ngarengkol dina enggon. Parantos. Tos sare abdi mah. Sanu di luar. Moal nya nu sare bisa mah lanjang. Buka panto jang abah rek ngilung-ngiuhan. Cek Bah Suri rada lumengi saeutik. Ari si Sarim can wa kamuka panto. Lantaran masih keneh can yakin nah anu di luar teh Bah Suri atawa lain.
Pok si Sarim nyarita deui kanu di luar. Ih keheula ulah rusuh. Komo rek ngilung-ngiuhan mah kudu tarapti. Lantaran mustahil aya jalma nu rek ngilung-ngiuhan padahal mah apaan teh hujan ye teh. Cik jawab heula pertanyaan kuring. Ari nu ngaku abah teh loba pisan. Tah kulantaran kitu ari anjeun teh abah naon ye? Cek si Sarim setengah ngaheureuyan ka Bah Suri. Bah Suri sanajan hayang buru-buru unggah teu bisa majar kumaha. Kudu nurut ka pribumi pok Bah Suri nemalan ti luar. Bah Suri ngaran abah teh jang, pilaku jang poho deui. Ih, sana silap deui bah tapi kedah hati-hati ari narima semah tengah peuting teh. Komo tas aya kajadian nu matak ngagempurkeun ka urang lemur. Cik jawab pertanyaan kuring ieu ari pamajikan Abah Suri saha? Cek si Sarim. Oh, pemajikan Bah Suri teh bilam sini jang. Jawab Bah Suri. Ari Bah Suri sok udud naon? Sok udud disuruh tuh jang. Ari Bah Suri urang mana? Bah Suri teh urang lemur Cikarancang ujang. Cek Bah Suri rada keheuleun. Lantaran boga imah candaikeun buka panto. Kalah merek paku pertanyaan. Ari si Sarim teu nemalan torojo si Sarim kaluar ti kamarna. Terus ngadeukeutan panto hareup sarta brai dibuka. Barang breh tetela di luar aya Bah Suri jeung pamajikanana keur ngajaranteng di hareupeun panto. Para mitra sadaya nempo si Sarim muka panto. Bah Suri nyarita. Oi, yang Sarim, namun ni hararese rek buka panto teh ujang. Abah mah ni kesel ngadaguan panto dibuka. Jabat tiris jeung dititapu kureungit teh. Cek Bah Suri cat ungah teu ngadaguan diparentah deui ku pribumi. Ari si Sarim pok nyarita. Punten we tu bahasa kitu mah. Ari lantaran narima semah tengah peuting teh kudu apik bah. Cek paribasa kudu tata titi duduga prayoga kitu. Bisi bangsat babakuna mah lantaran ayeuna mah loba garong anu nyaru-nyaru sora batur atuh. Ajarkeun abah isuk teh dibuka, isok gue peso balati ka akuring. Pan kumaha nakisna peso balati geus dina ieu mah ye dina ganggerong mah pan meureun ripuh. Atau dina ieu dina dina hartina mah lah rek ditublaskeun kitu tah kana cangkeng atawa lah kana naon we pokona matak ngeripukeun kuring kitu tah nu matak kuring mah hati-hati bisi aya kajadian nu kitu da geus kitu mah da hese nakisna tuh bah. Heuh bener kitu jang kudu kitu ngarasa salamet ari hati-hati mah jeung taliti mah. Cek Bah Suri bari jek diuk dina palupuh sarta dituturkeun ku bilam sini. Malah para mitra sadaya si Sarim gegek diuk nyang hareupan Bah Suri bari pok nyarita. Nya leres kitu bah. Sabab di manu di teangan teh kasalametan. Adi mah kajenting rada dipikang ewa sakeudeung ku abah lah. Jeung tibatan matak cilaka mah. Pana di parantos kieu mah abah ge da moal bisa ngambak beureun lantaran abdi mah kitu sote lain teu hayang nulungan kitu tah. Oh nya kaharti ku abah ge jang. Ngan abah teh rek nyarita ka Jang Sarim. Kulantaran kaayaan abah teh ku Jang Sarim geus kasaksian sorangan. Jadi abah teh nginta karidoan ti Jang Sarim sangkan bisa nulungan ka abah anu keur sangsara. Ari nu dipentaan ku abah teu berat ngan saukur rek ngilung ngarerebungku nepi ka isu. Lantaran di luar mah terus terang we. Abah teh sieun sabab dina tumpukan ruruntuhan imah teh jiga aya anjing sakitu lobana ujang. Cek Bah Suri para mitra sadaya bari ngomongna teh eureun heula sakeudeung. Si Sarim para mitra barang ngadenge Bah Suri sieun ku anjing tuluy nyarita deui. Wah, ari abah kaos kakara we panggih jeung anjing. Monya abah make sieun ku anjing sagarupa teu ngarti kuring mah. Da anjing mah tibah lagi loba atuh bah, rageg, tinggarogog, tinggaraik jeung sajabana nah make sieun ku anjing sagarupa. Sok lah segala-gala teh kaos lain kolot. Ieu ari Jang Sarim. Yuh mah anjing ge aneh ujang. Ari nu matak jadi sieun teh anjing teh ngalobaan nungtutan. Mimiti katempo ku abah teh ngan opat siki jang anjing teh. Tapi barang disidik-sidik jadi ngalobaan jang. Malah bubuk kenteng teh jiga tingkorejat jara di anjing. Cek Bah Suri nerangkeun pamanggihna. Ari si Sarim pok ngajawab bari ngabunian suku ku sarung dahawana kacida pisan tirisna. Ari kanggo abdi mah nya taya bagelan bah.
Mangawe atuh sakadar ngiring ngarareb lah. Duwi ka enjing mah panginten asal abah kersawe calik dina palupuh nu kalotor teu sapertos di bumi abah. Abdi mah da lah ikhlas ridho rorompok bade dianggo ngarareb ku abah teh. Malah asa diangken we baraya ku abah teh teu ari dikieukeun mah kitu nanging hapunten we teu tiasa nyugemakeun da sakieu buktos na bah. Antukna para mitra si Sarim teu bisa nyarita deui. Si Saring mengaku kalayan hormat ka Basuri jeung ka pamajikanana. Atuh Basuri kacida bungaheunana. Lantaran aya batur repikeun pakukumaha ceuk paripaosna lir anu paeh disambung umur. Tungtungna bisa hirup deui. Kitu kaayaan Basuri harita. Malah sapangeus si lembur Cikarancang. Tara aya nu daek nyampur jeung Basuri. Ku Basuri gancang ditempas caritaan si Sarim. Aduh, jang Sarim. Abah teh nya ku di aku nagi geus pirang-pirang nuhun sakabeh kahadean jang Sarim katarima pisan ku abah teh. Soalnya nyugemakeun mah da lain ku sagala kamewahan ujang. Tapi ku pangakuan jang Sarim nu darehdeh jeung someah. Abah teh kacida ngarasa bungahna. Ku abah geus karasa kalayan nyata yen caritaan jang Sarim anu mangkukna teh bener geni. Malah karasa pisan benerna teh. Yen hartabana abah teh nu ngalideg teh ari tempona abah tunggara mah teu bisa nulungan geuninganan. Imah abah nu sakitu ngajungkiringna ari geus waktuna runtuh mah teu kungsi setengah jam ge geus burak barik ujang. Eta imah teh boro-boro bisa nulungan ka abah. Malah kaharek ningang lamun teu buru-buru kaluar mah abah teh. Nu matak ujang, sakali deui abah teh rek ngahaturkeun nuhun ka ujang. Abah jeung pamajikan abah geus diaku ku jang Sarim. Da geus geuning karek sakitu ge. Geus teu betah abah mah cicing di luar teh. Tada teuing we meureun sangsarana pikeun jalma nu salina hirup sagala teu boga. Cek Basuri nyarita nyabit-nyabit. Karena soal kamanusaan ayeuna mah pedah keur mangih tugenna da kitu biasana para mitra sadaya lamun keur mangih kapusing karungsing jeung teu geunah hate mah sok araringet sagala rupa hal teh kapeurih jeung kasedih batur teh kitu. Aya saena upami urang keur dina kaayaan lubak libuk sagala aya emut kana kapeurih batur para mitra sadaya. Tah engke urang aya kerteg mana hayang ngabelaan ka batur. Ieu para wargi sadaya. Hartos nama aci-acina hirup anu ku urang kedah diudag. Kitu diantawisna para mitra. Pami urang nuju kaen lubak libuk bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah berat beunghar kubana. Teng emut kana kasusah batur. Para wargi wan parantos kitu tuluy ngudag kana hate panas lamun teu hayang nulung ka batur atau henteu nulungan ka batur teh ngarasa panas para wargi. Wawitos duwi kadinya insyaallah para wargi sadaya. Insyaallah baris dilegakeun amahan urang. Baris di hartos nama dilegakeun sagala rupa hartos nama kahayang urang teh para wargi. Atuh baris bruh breh ditinggalian urang teh. Hartos nama di ngemplong sagala rupa teh kahayang urang teh. Insyaallah para wargi sadaya. Mangga gitu. Mangga urang lajengkeun di dongeng. Dah kitu jang. Jadi teu cara ari keur senang. Abah teh nya memang karasa ku diri abah sorangan ujang. Para mitra sadaya ayeuna Basuri ngaku. Tadi jadi sebatkeun yen geuning inget kana katunggaraan batur kulantaran ngarasa tunggara ku dirina sorangan. Ta ayeuna para wargi sadaya kaemut ku urang sadaya. Ngentelan pejit, kuru cileuh kentel pejit karasa ku urang sorangan. Laparna ripuhna diri urang teh batur anu teu mangih kadaharan unggal poe tangtos kana kituna. Urang mah dihaja ngalaparkeun sorangan maksudna ngarasakeun kumaha kapeurihna beuteung kitu. Da moal benten beuteung batur jeung beuteung urang. Bener manehna mah unggal poe aing mangan sabulan ieu. Kitu contohna para wargi sadaya. Manehna mah unggal poe perlu dibantu ku urang. Da urang ge cenah karasana peurih kitu beuteung da kitu.
urang ngan sabulan ieu ai manehna ngapoe cenah kitu na teh. Insyaallah para wargi sadaya, insyaallah urang bari salamet. Sapertos Basuri para mitra. Tadi memang disebatkeun Basuri keur mangih tugena. Da keur senang mah boro-boro ingat kadinya. Nu ngahaja menta tulung ka manehna ge tara dipalire, boro-boro hidang nulung teu daek ka mahajaria. Sedang mereng nginjem ge kudu make renten atuh. Kitu nu awe ge. Model Basuri teh si Sarimpok nyarita deui. Nya nuhun atuh ku Abah Kartos karaos mah. Mugi we atuh bah. Kapayun Abah teh tiasa ngarobi adat janten hiji jalmi nu berat beunghar ku harta bari beunghar ku amal hade. Nanging punten bah. Abdi mah sanes mamatahan ngojai kameri punten. Wantu nyarios kitu sote etang-etang abdi ngapalkeun we atuh. Sajawi ti kitu manawi sareng manawi aya mangpaatna kanggo Abah sareng kanggo diri abdi sorangan. Abdi ge kenging eta ilmu teh enggal keneh margi rumaos abdi ge masih keneh sepi ku harti tuna ku pangabisa. Mung kaleresan bah. Dina hiji kasempatan abdi teh kasasar lalampahan katalimeng nyapatekadan teras tepang sareng hiji sepuh. Nu kaleresan tingalieun jadi kana tekad abdi saur anjeunna teh ulah kitu lalampahan teh Jang Sarim. Ohmat ulah nincak jalan eta lantaran bakal yang hareupan jurang nunang tawing. Bisi ragrag maneh teh kitu. Tah, kalebah dinya jalan mangarah salamet jeung sakalian lamun kabeneran manggih batur maneh nyasab kudu buru-buru tuduhkeun kana jalan nu lempeng. Ulah sina asruk-asrukan dinu bala karunya bisi kacugak atawa ti gurubag kana gawir. Kitu saur eta sepuh teh bah. Numai abdi teh wantu nyarios kitu ka Abah teh sanes bade ngaluhuran punten. Nanging kumargi urang teh sami-sami pada nincak jalan anu kana jurang. Atanapi perjalanan urang teh sasab. Taina mah da parantos aya nu ngawartosan hayu urang pacekal-cekal nyaleungeun. Silih tuyun silih tungtun. Mapai jalan anu lempeng. Pada melanu Arabon urang pada kantunkeun, pada melanu sae urang pada laksanakeun. Urang silih asah, silih asuh, silih simbeuh ku kadeudeung, silih seblok ku kasono, silih brug-brugan ku kanyaah, ngarah genah tumanina jeung batur salemur akur jeung sasamanya aman. Kitu pangintennya bah maksad teh. Cek si Sarim beuki wani nyaritana lantaran nempo kana kaayaan Basuri nu keur katarajang ku kasusah. Basuri meninga huleng ngadenga caritaan si Sarim. Tapi geus sanggeus rada lila pok Basuri nyarita deui. Nya kaharti Jang Sarim ku Abah ge. Tapi Abah teh ngarasa helok. Kaget ngadengi caritaan Jang Sarim. Lantaran tadi ujang nyebutkeun yen Jang Sarim teh kungsi nincak jalan nu sasab. Tah, nu disebut sasab teh palebah mana Jang Sarim? Cik bejakeun ka Abah susuganan we atuh. Sasabna Jang Sarim teh dijadikeun eunteng ku Abah mah, jadikeun picontoeun ku Abah mah. Kitu nu macak oge, sok caritakeun ka Abah, Abah hayang ngadenge dongengna. Cek Basuri nanya ka Jang Sarim. Janten Abah teh hayang nguninga panginten kana sasabna abdinya bah. Nya nu matak Jang Sarim pok caritakeun ka Abah. Mangga ku abdi dicaritakeun. Bah, samalih mah margi parantosnya deka subuh ieu teh nya urang paratkeun we ngobrol dugi ka enjing. Bah, dupi nu dimaksad nyasab ku abdi teh kieu geura nyawi. Ti kawit abdi mendakan totopong nu disimpen dina sasajen di kamar Abah. Abdi gaduh sangkian yen abdi bakal disebakeun ka siluman. Tah, ku ayana hal eta ku Abah ge tangtos ka emut saha pijalmeunana nu daek disebakeun nyawa. Disebakeun ka siluman. Tah, abdi ge kitu kawitna mah samalih gaduh niat Abah bade dipaehan ku abdi. Dasar nu teu amak atuh dikitu-kitu mah ceuk paribasana sireum ge ditincak-tincak teuing mah nyoco bah. Nanging bah niat abdi kabujeng kahalangan ku hiji sepuh kalayanya anjeunna pisan nu masihan pepering ka abdi yen jalan nu bade ditincak ku abdi teh nyasab. Teras abdi ditungtun dituduhkeun kana jalan pisalameteun. Kitu pangna disebat nyasab teh bah. Kumargi abdi parantos aya nu nuduhkeun kana jalan nu lempeng, abdi ge hayang nuduhkeun
Kajal manunya sab kitu tabah maksad teh. Cek si Sarim bara mitra sadaya nerangkeun pamanggihna ka Basuri. Basuri can nyarita deui kalah ungut-ungutan siga nu ngarti. Sedang di luar geus mimiti hibar ku cahaya fajar. Hayam jagoreang kongkrongok ngageuingkeun nu keur talibra sare. Sangkan buru-buru ngalaksanakeun kewajibanana. Hudang sare tuluy init kacai tuluy ngalaksanakeun salat subuh. Kitu di antarana bae para mitra kongkrongok hayam jago teh. Para mitra anu mulia, Basuri tadi ge ngahulang bae. Atuh tadi disebatkeun hayam jago kongkrongok reang ngageuingkeun nu keur tibra sare sangkan buru-buru ngalaksanakeun ibadahna jeung kewajibanana. Manuk saeran jeung cangkurieuleung balager di sarada ngabagiakeun datangna beurang. Panon poe sakedeung dege baris muncul ti beulah wetang. Janji nu can pernah cidra. Nyaeta janji pasini muncul ti beulah wetan unggal subuh unggal isu bari jeung surup ti beulah kulon. Can aya panon poe para mitra sadaya anu ngahaja muncul ti beulah kulon jegur surupna ti beulah wetan. Nya memang ieu teh kakawasan Allah Subhanahu wa taala. Basuri pok nyarita deui. Jang Sarim teu sangka sacongo buuk sangajan ujang miskin ku harta tapi beunghar ku budi jeung basa. Sajabati kitu tetela Jang Sarim teh hiji pahlawan nu geus sanggup ngelehkeun hawa nafsu nu bakal mawa cilaka. Sedang Abah mah kasebutna we beunghar sagala aya tapi tetela Abah teh jalma miskin taya kaboga. Duh hanya ka teuing Jang Sarim make teu luas mayahna Abah. Da cacak lamun ku Jang Sarim dipaehan mah Abah teh meureun moal ngalaman katunggaraan kawas kieu. Ngadenge caritaan Jang Sarim Abah teh jadi sangarasa lalangsa. Hate peurih asa digerihan ku hinis. Lantaran asa kahutangan budi ku Jang Sarim. Sajabati kitu Abah teh moal ngarasa tugenah meureun lamun dipaehan ku Jang Sarim teh. Sabab sanajan ku Jang Sarim teh dipaehan ge Abah tetap bakal pae. Malah leuwih hina paeh Abah lantaran bakal jadi eusi pejitna Prabu Anom Lokawisesa. Cek Basuri ngalengis atuh Jang Sarim kaget pok nanya ka Basuri. Nah saha Abah Prabu Anom Lokawisesa teh abdi mah teu can ngartos. Jang Sarim namun Jang Sarim hayang nyaho mah heug ku Abah diterangkeun. Ari nu disebut Prabu Anom Lokawisesa teh ujang eta teh Raja Siluman Buta Hejo nuku Abah dipuja-puja, nuku Abah dipunjung-punjung. Manehna teh ngamuk gara-gara jalma nuku Abah disebakeun ngaruksak sapangeusina ragarana. Tah kulantaran kitu Abah teh kacida ngarasa bingungna. Lantaran jigana bae geus tereh tepi kana mangsana. Abah kudu ngayakeun balitungan jeung Prabu Anom Lokawisesa. Harta bana siluman geus kacida lobana nu dipake ku Abah ayeuna tinggal mayarna. Abah kudu nyebakeun badan sakujur ka Raja Buta. Raja Siluman Buta Hejo nu disebut Prabu Anom Lokawisesa tah kitu Jang Sarim. Teu wararantun teuing abdi mah kedah mayahan Abah. Malah sawangsuna abdi mah karunya ka Abah teh. Margi saur sepuh abdi, jalmi model Abah teh sanes kedah dimusuhan nanging kedah ditulungan. Upami teu tiasa nulungan sakirang-kirangna ulah mikangewa ka jalmi model Abah teh. Margi jalmi sapertos Abah teh saleresna mah kedah ditulungan lir ibarat ka jalmi nu kasasar atanapi titeuleum ka sagara. Nanging hanya kapisan bah. Abdi mah teu tiasa nulungan ngan saukur tiasa ngiring sungkawa we ka Abah teh. Da cacak abdi pinuh ku ilmu sugih ku pangarti mah meureun lah. Tangtos Pak. Abah teh ditulungan ku abdi. Kalayan si Raja Buta ku abdi bakal dilawan sakuat tenaga. Nanging ayeuna mah bujang-bujang tiasa nulungan atanapi bujang-bujang tiasa ngalawan ka si Raja Buta. Nempon ningalina bungkeuleukanna ge. Ih, petak garila teuing abdi mah. Teu hayang 2 kali tepung abdi mah. Abdi mah tadi teh teu wantun ningali beungeutna, ame ningali bulu bitisna ge nu sagede-gede nyere. Ih, abdi mah tak soak bah. Komo ningali sihungna, komo ningali matana nu bolotot, komo ningali
ningali hakanan abah mah, ngakan ka abah mah. Gila. Teu bah, kuring mah teu hayang 2 kali ningali nage bah. Cek si Sarim bari ngabiri gidi jiga nu kacida sieuna. Atuh Basuri ge kabawakeun sieun ari ngadenge si Sarim ngawawaas nyarita buta ngahakan ka Basuri mah. Basuri hatena ngarasa lewang para mitra sadaya. Ngadenge nu nyaritakeun kitu. Sajongjongan mengahulang bae bari mikir-mikir pilampaheun. Ku Basuri geus kasawang pisa kumahaeun teuing nyerina lamun dikerekeb ku Raja Buta. Atuh rei bulu punuk Basuri cengkat. Sarta dina hatena ngagurat rasa kaduhung nu taya papadana. Sanggeus rada lila pok Basuri nyarita. Heueuh Jang Sarim. Abah teh ngarasa kaduhung sagede gunung. Ari geus kieu mah. Tapi hanya kalau abah teh geus kajiret ku janji sorangan. Jadi kapaksa abah kudu tunu ka siluman. Lantaran geus boga hutang nu kacidarobana. Soal Ujang teu bisa nulungan ka abah. Teu nanaon Ujang. Da memang geus teu boga tempat keur cicing. Abah rek minta tulung ka Jang Sarim sangkan engke beurang mantuan abah nyieun sasaungan. Teu kudu gede Ujang. Asal aya keur ngiuhan we ulah panas teuing lamun beurang jeung ulah tiris teuing lamun peuting. Ai perkara eta mah gampil atuh bah. Mangga ku abdi bade dibantuan samalisa upami peryogi mah abdi bade ngajakan nu sanes we lah. Supados tereh eta beres, keun perkawis eta mah tong janten emutan. Tangtos ku abdi dibantuan lah. Si Sarim nyangupan kana pamaentana Basuri. Ari di luar kaayaan geus ampir carang-caang. Di jalan geus mimiti kadenge tinggar beligna nu ngaliwat. Hayam geus reang di sarada bari tinggar rapak paudag-udag di buruan. Dina kaayaan kitu pok Basuri nyarita. Jang Sarim, sebeurang geuning teh nya. Nya eta mah kitu we nya Ujang ke lamun geus rada beurang abah bantuannya. Ina mah da geus subuh abah terek pamitan we Jang Sarim. Ngan sakali deui hampura we abah ngaganggu ka Jang Sarim. Sawios bah teu nanaon, da abdi mah teu ngaraos kaganggu ku abah teh. Bang atuh bade angkat mah da parantos majeng ka siang ayeuna mah. Ongko baktosna ka bujeng saep deui.